Dina tungtung waktos ngangge saragam hadas abu, unggal lengkah karasa beki berat. Kelas 12, tahun panuntung di sekolah. Oge lawang panto nu ngarah kadunya nu leuwih lega. Dina balik seri jang tawa, nyumput kasieun jeung kagelisahan. Bade ka mana saatos ieu? Ngalajengkeun kuliah, digawe, atanapi nuturkeun jalan anu beda pisan. Sadaya pilihan seolah-olah ngantosan kaputusan. Sareng di dieu carita dimimitian. Carita ngeunaan kawani dina netepkeun masa depan. Masihkah kau mengingat di saat kita masih 17? Waktu di mana tanggal-tanggal merah terasa sungguh meriah. Masihkah kau ingat cobaan terberat kita matematika? Masihkah kau ingat lagu di radio yang merdu mengudara? Kita masih sebebas itu, rasa takut yang tak pernah mengganggu batas naluri bahaya. Dulu tingginya lebihi logika. Marana kumaha Rek dah heula lapar. teu kitu aya maneh kamu udah hareum. Jujur bingung orang boga pilihan, tapi pilihan eta teh beda jeung pilihan kolot urang. Nah hanya padahal urang mau ngajalankeun, tapi kolot teh menira riweuh. Nya kumaha deui kolot mah yang panghadena keur arurang. Sanu rek ngilu ka kantin, lapar ya. Bener-bener sih ya, nitip atuh. Dahareun wae pikiranna teh. Hayu atuh yuk. Urang ge nitip atuh. Yuk. Abdi teh sebenarnya teh bingung, damel atau kuliahnya. Nya duka sugan hayangna kumaha. Geus we spinwheel atuh. Mainnya kaputus asa penting eta make spinwheel. Daripada bingung, abi mah ngan mere saran we. Si abi teh di dieu teh da minta saran Maraneh. hayu we mending spin. Di spinwheel. Nya.
Sok, spin. Bismillah heula. Bismillahnya. Berarti abdi teh damelnya. Mantap, 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 mantap. Malah derek asup ke PTN mana? Habis itu kita kamu memakai FK4. Emang mana hayang ka mana? SFITB. Asup eligible teh nya. Nya bismillah we heula. Oh, da mari mah ngeunah geus diajar UTBK. Lah arurang. Hayu diajar UTBK bareng. Iraha we. Iya, rencana kuliah atau gawe? Iya, hasilnya tapi kaucing kayak bismillah tuh. Anjina mah dia damel terus jadian ke tempat PKL kamari. Gayana, mana deh? Anjina ada yang lama aja Jepang. Salah ayo lagi lama. Saudin mau ke Jepang. Dan we dari budak teh. Keun ada keun korsen belum cuma. Eta tinggal si ibu geus merelikna. Makanya langsung isi. Bingung keneh euy, mana kumaha? Sarua sih orangnya bingung keneh. Kita kudu diisian ayeuna, mending hoream ih. Pengisian ngisian naon dia cik? Salah bang ngegas. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Putri, aya naon ka dieu? Abdi bade konsultasi Bu, bade minta pendapat ti Ibu. Oh, mohon mangga Putri, calik. Terus ada kakek heulanya. Lapar euy. Ibu nyari harus naon ibu? Suami. Jadi ibu nyari harus naon? Iya, ibu teh nyari harus nyumun Risma. Ampunnya udah telieur oke. Kata, ayeuna kudu dibales. Dibales lah, mana dikuain hubungannya. Saruana ada ibu teh. Hei, kok rasa air jibong ayah? Gawe, tidak gawe di aula kali itu. Geus kan sa itu. Alhamdulillah kita terima eligible ya teh. Alhamdulillah selamat atunya. Abdi ngiruan bunga. Nah, ari kemarin kumaha? Sering teh. Aduh, teka terima orang lagi nyoba ngiruan UTBK. Nah, atuh sok semangatnya udah terbekana. Doakeun atuh. Siap atuh. Bener ya. Semangat. Aku jadi hoream mau lanjutkeun oge. Urang teh asup eligible. Nyai nih honor yang kieu udah kenal nabi. Oh jabat si mama teh di tahun kuliah tapi eligible ge geus teu asup. Santai, tenang.
Beureum ya teh can rezeki marane. Kan teh we teu aya OTBK sok sing sumanget, sing sarantai, tong pasrah kitu ya. Heuh sih, tapi orang udah kecewa kan jadi orang sorangan. Oh, gak usah, kemangke we, ayo orang siap-siap sholat subuh lah. Ayeuna teh aya ulangan teh sih. Iya, ayeuna teh aya ulangan. Pokok ih da tugaskeun nyoba. Santai we atuh, nu penting mah kaeusian soalna. Urang teh can diajar, poho aya ulangan. Para cenah kabus ka Unpad tapi ulang raya teh bener. Da siripan mah kudu belajar oge pasti bisaeun geura. Barudak, dinten ayeuna janten ulangannya sadayana siapkeun HP-na kanggo ulanganna nganggo Google Form. Ulangannya jadi. Geus bewe lah kerjakeun we. Garang ge masuk kerjakeun. Oh iya nah hai. Kan disukeun geus diajar deui. Demi lulus UTBK ieu teh nya atuh doakeun ya cing kabeh rumus PTN. Siap, atuh pasti didoakeun mah. Mana tes gawe kumaha aman teu? Duh, bingung can aya panggilan wae. Semangatnya urang can aya panggilan deui. Urang mah geus tinggal tungguan hasilna sih. Wah, mantap euy, mudah-mudahan katarima nya. Amin. Tunggu. Urang karek buka email. Urang dipanggil wawancara euy. Alhamdulillah. Sing lancar nya wawancarana. Min. Seputra kunaon eta? Batu mabungas ieu kalah ceurik. Kalau ini pengumuman SNBP nya. Oh, poho euy. Ih, tinggal bisa tuh sih. Yang terkasih jam 4 sore. Jam udah aktif grupnya. Nah, bismillah kayaknya. Mau benar silakannya. Ikuti keinginanmu, jangan putus asa dahulu, karena pelaut hebat tak pernah lahir di laut yang terang. Hai kawan, teruslah kau berjuang. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit lagi tahun kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Aduh, jadi maba Unpad. Asik euy ditraktir ku maba Unpad. Sumpah orang teh nyangka babaturan sakelas arurang aya nu lolos Unpad. Nya ieu meni hade pisan. Kabeneran we eta mah. Maksud mana naon? Karena SNBP mah kumaha mimili kan nu leuwih pinter ti mana ge loba nu teu katarima mah. Tong asal ngomong kita orang teh geus mertahankeun nilai. Urang mah ngomongkeun fakta, Bos. Kada nyadar ribut, enggak situ, ribut ah. Tah bedakeun ka babaturan maneh, tong asal ngomong kitu. Nyantos. Marwa nah tadi ngomong juga kitu. Naon sih meni riweuh? Omonganna teu ngeunah didenge Marwa. Kamu keur hasna jeung si Rifan. Tah eta da pasti kasinggung atuh. Urang mah saukur ngomongkeun fakta, salah urang ngomongkeun fakta. Mana teu ngerasa bersalah kitu ngomong kitu ka batur? Bayangkeun ya kumaha kumaha rasana jadi siripan jeung si Hasna geus berjuang kalaka diremehkeun. Tah tong poho minta hampura Marwa.
Makanya gue salari ya pacarnya UTBK. Siap, kudu siap, doakan lah. Ya pasti didoakan atuh. Lo tempat sarua bareng lah. Lamun sarua tempat tapi beda sesi mah sarua jeung bohong. Sok lah, semangat, gak usah mengkhianatkan hasil. Mudah-mudahan arurang menangkan hasil nu sok alusna. Amin. Alhamdulillah ya Allah, Abi lolos. Selamat ya, Abi lolos. Urang gabung. Sabarnya, pasti aya jalan nuluwi alus. Nyak orang cobaan deui. Assalamualaikum Ibu, Abdi lolos. Nak, sanes maksana ibu teh hoyong biayaan ka hidup. Tapi hidup oge parantos uningan karena keayaan ekonomi keluarga urang. Bapak oge raka puntut sawatara bulan kapengker. Nak, apuntenkeun ibunya. Ingatkah saat dulu ketika kelas 1 kita tak kenal dan tak saling tahu. Kita saling berkenalan, yang cantik juga tampan, muka teladan sampai muka preman. Kadang saling canda tawa, kadang benci besok lupa. Oh indahnya masa SMA, meski tak ada yang abadi, tapi kamu kan selalu di hati. Kemanapun dua kaki ini melangkah nanti. Anak, sudah bisa terpanggil. Sumpah ya mana? Udah 7 tahun tanpa panggil. Enggak tuh. Orang akhirnya guys gawe di salah satu perusahaan hukum gitu, pengacara lah. Hari mana di mana ayeuna? Ini orang ngebantuan usaha keluarga, capek sih, tapi lumayan weh. Bisa tuh. Jadi kayak suasana SMK tuh sih. Sih, sono pisan, mana ayo nama seribuk masing-masing. Isinya mana tuh orang tuh kayak reuni tuh. Setuju tuh? Oh, setuju. Besono pisan soalnya. Siapa tuh? Kayak gua orang wartaannya. Ya. Bagiku kau teman sejati. Ada yang jatuh cinta, ada yang gagal cinta, juga ada yang digantung hatinya. Wah, gesila tetap panggil rasanya sih gak balik ke SMK deui. Rasa baheula si putri sok ka kantin wae tinggal jam kos. Juga nutara ke kantin pas jam kos wae. Ini sono ih ka jam kos di sekolah. Nya ih, Ibu Suci kumaha kabarna nya meni sono ih. Pesta karek bulan kamari dah hajatan. Ibu nikah deui. Oh, jangan salah. Oh. Monggo geus garawe tapi anggar we teu barobah. Ieu teh teu ka dieu kabeh nya. Ai si Putra ka mana? Ka mana budak mana? Oh, urang kamari kapanggih nama si Ibu. Budak kana Hasna hampurannya eta nu soal SMBP sumpah abi teu nyadar eta abi bobolonan keneh. Bios, abdi geus ngapunten Marwa. Ipan oge meureun geus ngapunten ka Marwa. Da baheula lama masih keneh. Anak SMA lah masih keneh budak leutik sifatna ge. Hampurannya Yang si maafan da. nuhun yang sahampura abi. Putra, kumaha kabarna Put? Alhamdulillah saya. Ayeuna kau jadi Put. Ayo Put, gabung. Tapi masih ada tambahan, terus isi kuliah di tambah di dia. Ini satu kan baturan. Gue ajangnya.
Marane inget tuh, orang pernah dititah nulis di kertas cita-cita ke Boci. Iya, orang masih aya fotona. Ini nggak sih? Sia yang jadi artis cenah eta. Abdi hoyong jadi polisi saya. Ada. Iya, nulis teh di jam. Iya kan ngalin dulu nulis atau Jam. Abi hoyong jadi dokter. Itu eta. Abi hayang ngabahagiakeun kolot. Mungkin cita-cita orang tak capai kabeh, tapi perjuangan orang teh teu eureun di dieu hungkul. Nya naon we kerjaan orang kudu semangatnya. Unggal pilihan yang dicandak, sanajan leutik bakal janten lengkah nu ngarah kana masa depan. Sanaos jalan anu dipilih beda-beda. Unggal lengkah miboga harti sorangan. Anu penting lain ngan ukur hasilna, tapi kumaha urang wani ngamimitian. Ieu teh mung awal tina carita panjang. Carita ngeunaan kahirupan, harepan, jeung masa depan nu masih keneh kosong. Ngantosan pikeun dieusian ku impian. Album foto bergabung, memori membawaku kembali di saat muda pula bodoh, indah penuh cerita. Senyum bahagia di setiap lembarnya, ku simpan hingga ku menua. Walau selalu abaikan semua yang ditulis bintang, ternyata semua bertumbuh pada akhirnya. Segenap cinta yang kau berikan tak akan hilang ditelan zaman. Kau yang terbaik, memori baik. Melangkah dengan pilihan yang kau punya. Kami di sini kirim rindu yang sama. Tak mudah, kadang tak mudah jalannya. Segenap cinta yang kau berikan tak akan hilang ditelan zaman. Kau yang terbaik, memori baik. Semoga doa yang tersampaikan jadi cahaya jalan di depan. Kau yang terbaik, memori baik. Oh. Segenap cinta yang kau berikan akan hilang ditelan zaman. Kau yang terbaik, memori baik. Oh, semoga doa yang tersampaikan jadi cahaya jalan di depan. Memori baik. Kaki kecil
lari ke sana kemari sambil tertawa riang. Kedua tangannya diayun kiri kanan. Hari ini bahagia terbias di wajahnya. Kita buat hari ini penuh riang, berkumpul bersama teman. Mana naon? Ada SMP mami mau rame. Satu mama. Bapak udah dong, bapak tak si bapak tak dong tak. Di atas bintang-bintang di sana. Bersama dewa-dewi Bocah centil yang tidak dapat duduk tenang, dimana selalu goyang. Dia berjanji akan datang bersamaku dari Jaipong. di atas bintang-bintang di sana.